para wargi anu mulia, semangat ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda. Ini judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan para warga anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda. Di mana bae ayana mugi sadayana aya dina kawilujengan, sehat lahir sinareng batin, kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados seja medar deui carita anu katunda kamari, carita tanapi dongeng Sunda Jaka Lalana. Ayeuna teh seri anu pamungkasnya mitra, insyaallah urang pedar ayeuna nya urang tamatkeun gitu tah. Semoga tuh supados teu nyangkolong ting kana waktos urang bujang enggalna wae nya. Ieu cerita Jaka Lalana sejak dikawitan. Wilujeng ngadangukeun. Ayeuna urang caritakeun kaayaan di Tatar Garut, harita Anggala jeung Raja Anom. Sanepina ka alam manusa nyatana ka Tatar Garut langsung murug ka Curug Ciung. Pikeun ngajorag Nyai Ratu Gendis Sinis. Teu sumpang simpang ka pagoron Akisani harita teh nya ge karepna Anggala mah memang hayang nepungan Akisani heula. Tapi ceuk Raja Anom gede we cenah da puguh. Mun teu gawat direngsekeun ieu pagawean saperti papatahna Mama Ajengan Sanukri, bisi Nyai Ratu Gendis Sinis kaburu murug ka alam lelemut. Pan mun kitu kaayaanana bakal leuwih hese pikeun meruhkeun eta teh. Atuh eleh deet Anggala teh sanggeusna dipikir teh da memang enya dina kituna mah duanana antukna mah geura-giru murug ka Curug Ciung. Harita teh kebeneran dina mangsa tengah peuting. Duanana teu ngarasa keung ieu. Nya ge lumampah dinu poek khususna pikeun Anggala nya ge mung sakedeung. Digemelengna ku Mama Ajengan Sanukri di nagara Pasir Hingkik teh. Tapi nya karasana memang jadi teu ngarasa keung. Geus puguh pikeun Raja Anom mah da memang geus ngabogaan watak siluman. Lumampah dina waktu nu sakitu hara-haraeuna oge wajeng kudu matak ngatog. Kacaritakeun di wewengkon Curug Ciung, tempat nu dek disorang ku Raja Anom jeung Anggala. Di dinya teh Nyai Ratu Gendis Sinis kaayaanana masih keneh ngalakukeun ritual. Ucara ngajak atawa leuwih cinekna mah mamaksa sapatemon ka tiap balad-baladna. Ya balad-baladna mangsa manusa nu memang geus teu walakaya pikeun nolak. Sokomo pikeun kabur teh eta wewengkon mah da puguh geus aya dina pangawasanna Nyai Ratu Gendis Sinis nu tetela. Beuki dieu teh asa beuki sakama-kama kalakuanna teh. Geus sababaraha urang nu jadi korban narungtutan ku cara nya kitu teh ya loba diseusepan getihna balad-balad manehna nu aya di dinya teh. Kaayaan di eta patempatan estu matak kukurayeun. Bau hanyir ka ambeu disabudeureun eta patempatan nambahan kaayaan beuke matak keung tur matak hayang buru-buru ingkah pikeun manusa mah. Tapi henteu pikeun bangsa siluman sabangsa Nyai Ratu Gendis Sinis mah kaayaan sarupa kitu teh matak betah jigana pikeun manehna mah. Nu penting harita mah saolah keur maceuh.
ngakanan korban-korban anu taya lian bangsa manusia nu jadi balad-baladna nyage can KB nganjigana sesana mah tinggal nunggu giliran. Hal sarupa kieu teh dilakukan teh tujuanana pikeun nambahan kakuatan silumana cenah. Sok padahal ieu teh geus luar tina aturan pangawasa nu diulikna. Dan sakuduna mah ngakan korban teh aya mangsana, nyaeta mun mangsa bulan purnama datang. Tapi kusabab nafsu Nyi Ratu Gendis sinis teh kawilang rongkahna, aya dina kaambek teh, nya nalika aya dina kaambek teh atuh antukna mah ngajadikeun manehna sakitu sakarep-karepna. Raja Anom jeung Anggala nu harita geus nepi ka eta patempatan tangtu nyaksian kana eta kajadian teh. Tika anggangan da puguh teu langsung ngajorag pikeun ngayakeun tindakan ka Nyi Ratu Gendis sinis nu harita keur ngumbar nafsu amarahna. Nyatana nyiseupan getih para baladna. Puguh we pikeun Anggala mah ieu teh sidik teu sidikna nyuruntul dek langsung ngayakeun tindakan. Tapi nya kitu pan kaburu diulag ku nu jadi lanceukna nyatana Raja Anom. Sangkan teu gagabah ngalakukeun tindakan sabab sajaroning cicing nalinggakeun eta kajadian teh inyana keur metakeun pangawasana tika anggangan. Teu wudu we ieu teh ngajadikeun Anggala teu panuju kana eta sikap nu jadi lanceukna teh. Nu dianggapna leuleumeuh teuing ngayakeun tindakan lantaran korban terus namahan. Atuh teu tetap asini deui Anggala harita ngagajleng buru ka Nyi Ratu Gendis sinis nu harita keur kumetap sabari ngagawewe korbanna di hareupeun balad-baladna. Anu kaayaanana keur mareungpeun aya dina rasa sieun nu kacida poharana teu sanggup nempokeun eta kajadian. Ya, siluman kurang ajar, bangka waras ya. Anggala geus poho kana kasieun tur geus teu malirekan nu jadi lanceukna. Manehna narajang make kakuatan nu sapinuhna. Memang kalakuanna teh bisa disebutkeun gagabah tanpa make digililingeun nu sidik geus kajurung ku nafsu nu teu wasa dipikeun ditahanna. Alatan nempo kalakuan Nyi Ratu Gendis sinis nu sakitu kejemna atuh puguh we kangaranan siluman sok komo ieu boga kakuatan nu geus sababaraha tikel ti saacana. Nyi Ratu Gendis sinis teh sakilat ngablesat ngajaul ka luhur sabari ciciliki ti kan bangun nu tayari kuriuk reuwas. Sok komo sieun puguh we Anggala nu harita narajang make tanaga sapinuhna ngarasa keuheul sabari manehna geuwat ngarobah posisi awakna nu ampir nubruk balad-balad Nyi Ratu Gendis sinis nu keur ngarariung di eta patempatan. Sakilek manehna oge luncat maksudna dek mudag Nyi Ratu nu eunteup dina dahan mahoni saluhureunana. Ngan oroka ya tuh lain oge siluman ari kudu gampang kitu wae ditarajang ku jurus silat mah. Atuh kepoh we harita Nyi Ratu Gendis sinis teh niupkeun hawa tiis tapi kaambeuna mebek bau hangruk ngajadikeun Anggala teu kebat loncatna da puguh teu kuat ngambeu bau hangruk. Antukna mah manehna ngagorobas kana rungkun saliara nu sakitu meledong poekna. Cilikitik we atuh eta siluman teh cicilikitik kan sabari gagayabagan ngagayabag deui ka handap bangun nu nyalsena keranan bari pok nyarita. Pake asia gening turunan si Maulana geus ngurunyung deui wae. Hampe ka dieu bisa hayang ngasaan kalecis. Hayang ngasaan kalecis. Ukaula
di layanan. Amis jigana ye budak teh. Muah. Adieu, orang rangkul ngeunah geura. Pokna Nyi Ratu Gendis hinis. Nu harita langsung mapatkeun ajianana nyatana ajian kelecis iblis. Nu jadi andalanana pikeun meruhkeun sukmana Anggala nu harita dina nu aya dina rungkun saliara. Tapi teteh lah geuning Anggala teh kalah ngebelesat deui awakna ngalayang narajang ka Nyi Ratu Gendis hinis. Ucara muterkeun awakna muter jiga gangsing sabari nyepeng kadua ceulina jiga nu keur adan. Nyuruwuk dek nubruk awakna Nyi Ratu Gendis hinis nu harita ngadon bengong. Kadareuwas ayeuna mah jebrut atuh nanggal pisan eta serangan teh kana pinareupna. Atuh lumayan karasana ku Nyi Ratu Gendis hinis teh harita ngabangkieung ka tukang. Tapi les weh awak Nyi Ratu Gendis hinis teh leungit di hareupeun Anggala. Ujuk-ujuk kerewek weh. Unduk Anggala teh ujuk-ujuk aya nu ngaranggeum ti tukang. Bareng jeung eta awak Anggala dialungkeun ka luhur. Kalayang jebrut weh nanggal pisan kena kana dahan mahoni. Atuh dorok-dok eta dahan mahoni teh nepi ka peunggasna. Katubruk ku tonggong Anggala nu harita ngagebruk murag kana lemah. Dina kaayaan pupuringisan teh sidik ngarasa nyeri tonggongna asa potong. Tapi kuat dina kitu nama Anggala teh bubuhan geus kalatih meureun. Tapi teu lila sirahna karasa lungleng. Anu saterusna awakna ngabangkieung, babangkieungan nyampeurkeun ka palebah Nyi Ratu Gendis hinis. Nu harita keur gugupay manehna ngagunakeun leungeun kencana. Uramo-ramona nu ranggoas. Jigana Anggala teh geus keuna ku pangaruh ajian kelecis iblisna Nyi Ratu Gendis hinis. Da eta we buktina bangun teu boga daya deui ngandalikeun awakna sorangan. Anu kalah ngadon nyampeurkeun lalaunan ka palebah Nyi Ratu Gendis hinis. Awakna ngalenghoy tur leungeunna duanana ngambay ka handap. Tapi sirahna nungkul jiga nu sare. Tah, kitu atuh kasep. Gawat ka dieu. Bagjakeun ieu ulah nu baris merenik kanikmatan dina ieu peuting ieu. Nyi Ratu Gendis hinis nu harita ngagero ka Anggala nu geus kapangaruhan ku pangawasana. Ciciri hilan dandaning atoh ajianana tumerap ka Anggala. Tapi teu lila ka atohna teh. Da harita ujug-ujug aja ngelek sahareupeun Nyi Ratu teh. Anggala nu ngabedega nulak cangkeng. Sok padahal di satu kangeunana oge aya Anggala nu masih ngalenghoy muruka manehna. Puguh we matak ngajadikeun Nyi Ratu Gendis hinis kaget campur heran. Anggala bet aya dua pikirna. Nanaonan ieu teh? Saha Ari Andika? Pokna Nyi Ratu Gendis sabari ngareret ka Anggala nu hiji deui nu aya di satu kangen Anggala nu ngabedega persis hareupeunana. Langsung Nyi Ratu teh sejak ngawatek deui pangawasana mangrupa ajian kelecis iblis. Pikeun ngayonan Anggala nu hiji deui. Nu teteh lah eta teh Raja Anom atawa Jumani teh. Da puguh setengah siluman manehna mah. Jadi teu heran mun teh mah ujuk-ujuk bisa ngajang ngelek sahareupeun Nyi Ratu Gendis hinis.
Geus bibi gendis teu kudu riweuh-riweuh metakeun tarekah nanaon. Percuma moal ngaruh nanaon pikeun kula mah. Anjeun geus kamalinaan paripolah teh waktuna pikeun ngeureunnan ieu kakalakuan. Saacan kaula ngayakeun tindakan pikeun bibi, nanaonan bari nage atuh ngalajur nafsu ngumbar amarah ka makhluk. Eureunnan bi wayahna, eureunnan ceuk Raja Anom. Harita setengah ngancam-ngancam ka Nyi Ratu Gendis hinis. Tapi teu ngalakukeun tindakan nanaon Raja Anom teh sajeroning cumarita sarupa kitu teh. Alun angger we ngajengjen atuh puguh we matak ngajadikeun Nyi Ratu Gendis hinis aya hojah pikeun ngayakeun serangan. Ceprut atuh tanpa leungeun Nyi Ratu teh nanggal pisan. Keuna kana gadona Raja Anom nu harita ngalenggak rubuh. Ninihan awak anggala nu aya di sabeh tukangeunana. Kebru atuh duanana patumpang tindih. Duka kunaon harita teh Raja Anom kalekah ngadon ngantep serangan sarupa kitu ti Nyi Ratu Gendis hinis. Menitaya pisan hojahna. Bareng jeung eta Nyi Ratu Gendis hinis harita rikat matakeun ajian kelecis iblisna. Hiek atuh aya nu ngahiek terus ngulek haseup hideung maksud teh disabudeureun eta patempatan teh. Keur mah poek da puguh dina kayaan tengah peuting harita nya harita teh. Katambah pangawasa Nyi Ratu Gendis hinis teh geuning memang bener-bener sakitu loba kamajuanana. Bisa kasebut rongkah ayeuna teh. Tapi nya ge kitu pikeun Raja Anom mah teu yeuh ngaruh. Teu ngaruh nanaon. Kan pedah kitu watakna nu ku ulun teh saolah jadi hambatan pikeun buru-buru ngarengsekeun ieu urusan. Jeung deui matak ngajadikeun Nyi Ratu Gendis hinis tambah-tambah beuki angot metakeun kabisana. Saolah diketrukeun sapada harita pikeun ngabinasa dua turunan Raden Maulana eta. Nu harita jika nu teu bari saoja da sidik duanana nalalamru. Nu leuwih ripuh mah harita teh Anggala sanggeus katarajang ku pangaruh ajian kelecis iblis nu kadua kalina. Ngajadikeun manehna walah-wah weuleuh-weuh. Make jeung buburi lengan matana oge. Napasna renghap ranjuk, luak liuk ka sisi kagigir. Sabari leungeunna nu katuhu nyepeng puntennya. Nyepeng gagaduhanana. Pohara ieu. Bikang mana Bikang? Teu kuat ieu. Mana Bikang? Kajeun ini oge asal ngarenghap. Asa ngarenghap peneh weh. Aduh, mana urang taekan. Teu kuat, Kang. Teu kuat. Pokna Anggala bener-bener geus teu beres pikiranna teh. Alatan kapangaruhan ku ajian kelecis iblis bogana Nyi Ratu Gendis, Nyi Ratu Gendis hinis nu sakitu rongkahna. Balat-balatna Nyi Ratu Gendis nu araya di dinya mah komo tepikeun ka singga loler. Uling gasahan sarua deui. Teu beda jeung Anggala. Sing burileng kitu sabari nyararepeng etanana. Aduh ampunnya. Pohara eta ajian. Anu teu katerap teh iwa ti Raja Anom we. Sidik manehna mah bisa kasebut kebel ku pangawasa Nyi Ratu Gendis hinis teh. Anya kitu manehna teh teu ngalakukeun tindakan nanaon. Kadon culang cileung kawas nu cileupeung nempo dulurna adu gajer oge. Atuh puguh we ngajadikeun Nyi Ratu Gendis hinis suka nakeranan nempo pangawasa nu
sakitu rongkahna teh. Manehna cicilik kitikan sabari ucang-ucangan dina dahan kai. Tapi tekung silila ti harita kurunyung akisani. Teu kanyahoan ti mana jolna ujug-ujug aya di sabeh gigireun Raja Anom nu diuk nangkeup tuur jeung Anggala nu keur lolongseran mata kuatir. Sing horeng si mana horeng akisani teh dibawa ku Raden Maulana anu nyurup kana awakna akisani harita. Mata kadatanganana teu kanyahoan ku Nyi Ratu Gendis Hinis nu keur ciciliki tekan keneh dina dahan kai. Raden Maulana nu nyurup ka warugana akisani harita teu wudu we ngarasana langsa ngebireungeuh kaayaan dua anakna. Nu tetela teu mampu ngayonan pangawasana Nyi Ratu Gendis Hinis. Tapi Raden Maulana teh sabenerna mah geus apal kana naon nu kudu dilakukeun ku manehna harita. Teu loba tatapasini deui. Raden Maulana teh langsung nepak tak-tak Raja Anom nu ti tadi keur ngahuleung sabari nangkeup tuur. Padareuwas oge harita teh da puguh kaayaan pinuh ku pepedut. Terus Raja Anom teh kekeureuceuman nalek-nalek anu nepak bieu. Dedeuh teuing anak king, ieu ama ieu. Bagjakeun datang ka dieu dek mere tarekah pikeun ngayonan kajahatan si Ratu Gendis Hinis. Geus tong warata tanya bisi teu kaburu. Ka dieu kasep sok antelkeun eta leungeun hidep nu palebah kenca. Nu aya tandaan ka leungeun dulur hidep nu palebah katuhuna. Nu sarua ngabogaan tanda lahir jiga hidep. Kalian nyebut asma nu maha kawasa ugia diijabah. Pokna Raden Maulana harita mere parentah ka Raja Anom sangkan ngantelkeun leungeun kencana nu aya tanda lahiran. Utetela geuning dina leungeun Anggala oge sarua boga tanda lahir nu sarupa. An pedah ayana dina leungeun katuhuna. Atuh sanggeus diantelkeun eta tanda lahir dua saduluran teh. Plus we Raja Anom kitu di Anggala ngiles leungetan palebih ilang tanpa karana. Bareng jeung eta salebung aya haseup pulas hejo. Disusul kilat nu ngabarasat di awang-awang nyamber kana haseup hejo eta. Nah tuh Jangelek teh Jangelek mangrupakeun jalma gagah anu pangawakanana jalugjug jangkung badak. Baleuwihan ti jalma biasa. Tapi rurupaanana mah angger Raja Anom atawa Anggala. Cedok weh eta jalma nu jangkung badak teh nyembah ka Raden Maulana nu nyurup kana warugana akisani. Aripok nyarita sorana agem kawas buta matak eundur atuh ka eta patempatan teh. Kaulanon ama langgakeun sembah pangabaktos kahunyuk panjenengan. Ieu putra nu seja babaktos ka salira ama. Naon kedah dipilampah dina danget ieu? Anak king jaga lalana. Syukur alhamdulillah hidup geus ngahiji jadi hiji. Ama ngarasa bagja tah ayeuna buru-buru bereskeun ieu pagawean. Carek si Gendis Hinis tong dibere ampun. Ieu keris pakarang pikeun hidup. Mun si Gendis Hinis hese diperuhkeun. Unjuk sumahanga kaulanon ama putra sajanges token pancen nu baris dilakukeun putra dina danget ieu. Neda piduana ama. Raden, curung doa ti ama uga hasil tina kanan.
sanggeus ngajurung laku kanu jadi anakna. Gabungan antara Raja Anom jeung Anggala anu katalahna teh geninganan tayalian Jakalalana teh ya. Jakalalana mitra. Iya geuning Jakalalana teh gabungan antara Raja Anom jeung Anggala. Raden Maulana anu nyurup dina waruga Akisani teh ngaleos. Ngiles duka tingkah mana? Jakalalana harita ngajarung kunung nangtung nu sakitu jangkungna. Urat reret kasabudeureun eta patempatan. Matana mencerong seukeut pisan kadahan kai anu tadi dipake ucang-ucangan ku Nyi Ratu Gendis hinis. Nu teh lah geuning geus eueuh di dinya. Puguh we atuh. Jakalalana teh ngarasa ambek ngagidir nafsu. Nu antukna manehna ngajorowok. Sorana anu agem ngabarukarkeun seahna angin anu sing saleor di eta patempatan. Siluman edan. Dika mana sia nyalumpat. Masing mabur ke jero lak-lakan naga ge moal burung disusul ku aing. Moal bisa lepas sia. Tina pangudak ngaing. Rasakeun sia. Pokna Jakalalana nu harita ngajaul muruk ka tebeh kidul. Antaran nalurina nu sakitu seukeutna. Jakalalana teh tangtuna apal kana lumpatna ka mana lumpatna Nyi Ratu Gendis hinis teh. Ayeuna urang caritakeun kaayaan Nyi Ratu Gendis hinis nu keur diudagna. Tadi teh ngabireungeuh kajadian nu sakitu ahengna. Ngajadikeun manehna saeutikna keun aku pangaruh kakuatan nu sakitu rongkahna. Nu ngabalukarkeun manehna kahebos ku hawa nu karasa panasna kana awakna teh. Hampir ngaleehkeun warugana nu digunakeun di alam manusia eta. Katambah harita teh waktu geus mangsa carang cangtihang tereh beurang. Nya atuh daripada cilaka antuk namah manehna teh milih nyingkahan eta patempatan ngubrud kabeh kidul. Maksudna dek muruk ka sagara kidul pikeun nyumput. Tapi oroka ya Jakalalana apal pisan ka mana leosna Nyi Ratu Gendis. Anu antukna mah hatungan sakilat pikeun Jakalalana bisa nyusul Nyi Ratu Gendis hinis. Nu harita keur ngagayabag muruk ka sagara kidul. Atuh kerewek we teu tatapasini deui harita Jakalalana ngaranggem jangjang Nyi Ratu Gendis hinis ti sabeh tukangeunana. Puguh we kuat ka kegarapakan atuh. Ciga hayam nu ditewak sabari ngacerit segala rupa harita mah. Da puguh karasa nyongkap panas leungeun Jakalalana teh karasa ku Nyi Ratu Gendis hinis mah. Harita keneh awakna Nyi Ratu Gendis hinis teh dibedol sangkan kabawa deui ka wewengkon Curug Ciung deui. Lantaran sangkan eta pangaruh siluman Nyi Ratu Gendis hinis teh teu ngalantrah sumarambah ka tempat sejen. Nya atuh harita keneh sok sanajan abrug-abrugan Nyi Ratu Gendis sih. Nyi Ratu Gendis hinis teh ku Jakalalana teh sidikna didudut balik deui ka wewengkon Curug Ciung. Sanepina ka Curug Ciung atuh kebruk satengah dibebeutkeun awak Nyi Ratu Gendis hinis teh negel pisan kana batu cadas. Nu harita keneh oge katarang ngalengis pikawatireun da sidik teu untupan ari kudu ngayonan pangawasa Jakalalana mah. Nya ge ngawatek ajian kelecis iblis nu jadi andalanana salila ieu. Sok sia. Ayeuna dek kumaha. Nya hoja sia. Siluman gejul. Uru lepaskeun eta pangaruh nu ngaruksak
masuk ke bangsa manusia balat sia. Sajan sia kungaing diperenan dina waktu ieu. Sanajan sia nepi ka ngabinasa aing oge. Eta pangaruh moal bisa leungit. Hasok sia dek modaran aing mah. Tong make ngulur-ngulur waktu. Perlu dipikanyaho eta jalma nu geus jadi balad aing. Geus kawengku perjanjian nu moal bisa didibolaikeun. Dina harti aing modal eta kabeh jalma bakal milu ka aing. Sajaba nya kajaba mun sia sanggup ngayakeun perjanjian jeung aing pikeun ngaganti perjanjian nu geus dikedalkeun. Kumanusa-manusa goblok balad aing eta. Eueuh deui jalan salian ti kudu kitu. Pokna Nyi Ratu Gendis sinis. Harita mere tanjakan ka jakalalana. Mun teh mah aya karep pikeun ngaleungitkeun pangaruhna ka bangsa manusia nu jadi balad-baladna. Sangkan bisa balik deui ka asalna. Tangtu ieu teh sabenerna mah ngankur akon-akon sangkan saacan manehna ditandasa ku jakalalana dina waktu harita. Sok padahal mun teh mah teu ngayakeun perjanjian oge nalika hancurna waruga jeung kakuatan Nyi Ratu Gendis sinis di alam manusia, ieu ge tangtuna bakal pangaruhna nu geus narekab ka bangsa manusia-manusia. Tangtuna pangaruhna bakal leungit. Memang harita teh Nyi Ratu Gendis sinis teu menta syarat pikeun dibebaskeun atawa teu dipaehan dina waktu harita. Lantaran pikirna Nyi Ratu Gendis sinis mun teh mah harita manehna dibebaskeun oge percuma da puguh. Dek mana dinya ini. Dek di mana oge ayana tangtu manehna moal leupas tina pangawasa jakalalana. Tah dumasar kana eta pipikiran Nyi Ratu Gendis sinis teh hantukna mere tanjakan. Nu bakal nguntungkeun pikeun manehna. Nu ayeuna kaayaanana sakitu ripuhna, najan can dikukumaha oge ku jakalalana teh. Nu kuatanana teu kudu meta ge sakitu rongkahna geuning. Nangaing kudu ngayakeun perjanjian naon jeung sia? Sok jawab sia. Sia kudu janji ka aing. Pikeun mere pitempateun sukma aing kana hiji barang. Aing moal kaluar salagina eta barang teu diparebutkeun ku turunan-turunan sia. Tapi kak aya salah sahiji nu jadi korban nyawana pikeun jadi wadal eta barang. Mun teu kitu mah nepi ka iraha oge sukma aing moal kaluar. Huleng atuh. Jaka lalana teh ngahuleng. Katurunan ti mana pikirna? Kapan boga pamajikan oge henteu. Sanggeus sapatara jongjonan ngahuleng atuh hantukna mah manehna nyokot putusan. Da puguh teu tega nempo bangsa manusia nu jada di balad-balad Nyi Ratu Gendis sinis teh. Memang kudu buru-buru disalametkeun. Pikirna ieu leuwih penting batan mikiran mangsa engke nu cantang tu. Aing sanggup ngayakeun perjanjian jeung sia dina waktu ayeuna. Kungaing ayeuna sia dek diasupkeun kana barang mangrupa keris bokana bapa ngaing. Kewat sia asup ka dieu. Cek jakalalana harita sabariku siwal ngaluarkeun keris leutik nu memang jadi pakarang manehna. Nu sabenerna mah eta teh boga na Raden Maulana nu jadi bapana. Nu teu kungsi digunakeun da puguh Nyi Ratu Gendis sinisna oge kaburu mampu diperuhkeun kalayan gampang. Sok ayeuna hancurkeun waruga kaula.
Tong lila-lila nyiksa kaula model kieu. Terus seuseub ku tanaga sihat sangkan lembuna asup kana eta keris. Pokna Nyi Ratu Gendis sinis nu harita keneh oge. Eta carita Nyi Ratu Gendis sinis teh langsung dilakonan ku jakalalana. Nu memang teu loba mikir. Langsung we ngawatak ajianana kumetakeun kadua leungeunna kaluhur. Nu harita keneh ngabarasat kilat pulas hejo ngagulung dina kadua leungeunna. Nu langsung ditonjokkeun ti kaanggangan kawaruga Nyi Ratu Gendis sinis dibareng harita teh dibarengan ku guludug, sora guludug nu cing geleger. Sapada harita oge hancur jadi lebu. Buat ka eunder atuh eta sora guludug teh. Kawaslini tuluy jakalalana teh ngaluarkeun keris leutikna dibarengan ku tanaga jero dipake nyeusup lebu. Urut warugana Nyi Ratu Gendis sinis nu sing alawur. Sukma Nyi Ratu Gendis sinis geus hasil diasupkeun kana eta keris. Nu sapada harita keris teh dibalangkeun sataker kabek ka awang-awang. Duka teuing di mana muragna. Nu jelas mah ngabelesatna teh ka palebah kidul semengulon murug ka tengah sagara meureun. Maksudna sangkan eta barang teh teu kapanggih deui ku jelema khususna ku turunanana jaga. Atuh sanggeus Nyi Ratu Gendis sinis harita hasil dimusnahkeun nya ge. Nyawe kaayaan di eta patempatan teh rubah dadak sakala jadi tempat nu saperti baheula. Seperti asalna maksud teh. Hawa siluman saolah leungit marengan leungitna siluman Nyi Ratu Gendis sinis nu kiwari karingaran. Dibarengan ku meletekna panon poe tepeh wetan. Suara manuk ge meuni recet disarada patembalan dina dahan-dahan tatangkala. Saolah ngabagjakeun cahaya surya nu karasa matak seger nyaangan alam dunya. Wujud jakalalana anu jaluk-juk jangkung teh oge ngiles duka teuing ka mana. Nu jelas di eta patempatan jalma-jalma nu tadina aya dina pangaruh siluman Nyi Ratu Gendis sinis teh ayeuna geus saladar katara keur ngageuing-geuing anggala nu nangkuban dina batu cadas. Teu jauh ti eta patempatan oge kapireungeuh aya wanoja nu sarua ngagoler dina batu cadas urut ancurna Nyi Ratu Gendis sinis tadi. Saha cenah eta wanoja teh? Anggala nu harita geus lilir lantaran digaringkeun ku urut balad-baladna Nyi Ratu Gendis sinis teh. Langsung murug ka palebah kagolerna eta wanoja. Sing horeng, si mana horeng? Eta wanoja nu ngagoler teh geuning taya lian ti Nyi Warsini. Nyi Warsini teh mitra anak namang aja nu lawas ilang alatan dibawa ku balad-balad bah pertala pikeun dipasrahkeun ka Nyi Ratu Gendis sinis. Teteh lah geuning masih keneh aya di kieuna. Ubuh we ngajadikeun anggala atuh kacida. Atuh gabruk we. Anggala teh ngagabruk ka Nyi Warsini alatan teu kuat nahan kasonona jeung ka atohna. Nu harita oge Nyi Warsini lilir bari males rangkulan anggala nu kawas mung lesot. Asa ngimpi atuh puguh ge eta kajadian teh. Singkatna carita anggala jeung Nyi Warsini teh laksana ngahiji pasini janji. Disaksian ku Akisani oge sakumna masyarakat di eta wewengkon. Nu balerea oge milu bungah ngareuah-reuah eta kaayaan. Nganu teu nyaksian teh meureun Kang Isak we nu jadi sobatna da puguh keur aya di wewengkon Cianjur pan. Atuh saenggeus sababaraha poe lalaki rabi anggala jeung Nyi Warsini teh harita sejak nganjang ka lembur kampung Jenggung.
sejak jarah cenah nepungan kersana mama ajengan Sanukri sakalian ngabejaan Kang Isak nu jadi sobatna. Samalah akisani oge milu muru ka lembur kampung Jenggung teh di Cicalengka nyimpang heula ka bahasa Dili anu teteh labeh bahasa Dili oge daekeun milu nalika diajak ku akisani pikeun indit ka lembur kampung Jenggung teh. Atuh bring weh antukna mah harita teh ngabring muru ka lembur kampung Jenggung. Sanepina ka lembur kampung Jenggung harita puguh we dibagjakeun ku kersana mama ajengan Sanukri katut sakumna warga masyarakat kampung Jenggung. Kaasup Akang Isak balerea soson-soson nyasapkeun rasa gumbira bisa kumpul ngariung di lembur kampung Jenggung. Alhamdulillahirobbil alamin. Aduh, ieu carita jakalalana rengse dugi ka dieu pribados Muhammad Bunstanul Arifin anu diajar mancen padaran ieu carita sagaligus kaleresan anu nyerat atanapi ngarang ieu carita. Ngahaturkeun nuhun ka palawargi sadaya anu salami ieu parantos kersa ngabandungan ti kawit seri anu munggarannya. Ka wargi-wargi anu parantos masihan support salami ieu hatur nuhun pisan ka sadayana. Mitra-mitra pecinta dongeng Sunda anu parantos subscribe, anu parantos nge-like oge anu parantos ngeresakeun nyerat komentar. Oge ka wargi-wargi nu aya di balakang layarnya di satukangan layar nu ngiring paciweuh kana terlaksanana ieu padaran carita ti kawit alat-alat pangpang namah doa nanya oge bentuk rojongan anu sanesna nu kalintang katampi kalayan kabingahan ku pribados nu mung tiasa ngadoakeun ka sadaya mugia kasayan palawargi sadaya janten amal kasayan kalayan digentos ku Allah Subhanahu wa taala ku mangrupi kasayan anu langkung ageung tangtosna. Oge mugia padaran ieu carita ti pribados nya ge masih dina tahap diajar. Mugia we tiasa ngahibur ka sadayana. Hapunten anu kasuhun saupami ieu carita teu sapuk sareng mamanhan wargi sadaya. Boh dina cara medarna, boh dina naon kitu basa nanya nu temerna mugia teu aya nu ngaraos kaabotan saupami dina ieu carita nyabit-nyabit nami nyebat-nyebat asma palawargi sadaya. Mugia tiasa ngapunten nya. Sakitu anu kapihatur tangtos seueur kirangna tangtos seueur lepatna tacan tiasa anu nyugemakeun ka palawargi sadayana sakali dihatur nuhun palawargi mitra. Insyaallah kapayun baris medar deui carita enggalnya dorong doa na bae ti sadayana mugia aya dina ridho mantenna. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.